asup kana pengajian ieu kuring teh nomor kosana ke luhur meja sok adi kadua Pak Oda sina ngasaan katilu Palurah keur ulis masih nyaksian sasana ku bapak sancrom ewang tuman Pak itu perkacian istighfar astagfirullahalazim ya Allah tebikeun abdi teh gona setan nuk merkosa geus asup alhamdulillahirabbil alamin dak nyebut tulung tuluy keheul Pak abdi gaduh pangalaman di Jakarta di Pondok Indah Pak diulam ku hiji majelis talim di pimpinan Ibu Hajah Jenderal Sobari akhirnya ulaman tertera akan dihadiri oleh 15 artis pas adi jeung ngaos ngabahas anggowan hiji istri geulis kawanti-wanti tatih anjeunna duka artis duka naon nganggo lancingan blue jean merecet tiga leupet Madura eta kewuk mendingan dungkuk sapatu jangkungna demi Allah aya 12 cm